Assalamualaikum, Wilujeng enjing, kumaha darama. Karena hari ini kita pelajaran bahasa Sunda, kita belajar ya menggunakan sedikit-sedikit bahasa Sunda. Kumaha dinten ieu sarehat sadayana? Bumila doakeun mugi anu nuju teu damang enggal diangkat panyawatna supados sehat sapertos bihara-bihari. Ayeuna hideup bade diajar bahasa Sunda. Bab hiji tentang anu eusina ulin di buruan. Dina pangajaran dinten ieu kompetensi dasarna 3.1 nyaeta memahami teks deskripsi tentang kaulinan barudak yang menggunakan benda di sekitar. Kemudian 4.1 memeragakan kaulinan barudak yang menggunakan benda di sekitar. Salajengna aya tujuan pangajaran nu kahiji, siswa bisa maca teks deskripsi kaulinan barudak. 2. Siswa bisa mikawanoh kecap barang jeung ngalarapkeunana dina kalimah. Anu katilu, siswa bisa pikanyaho kalimah aktif jeung kalimah pasif. Nu kaopat, siswa bisa metakeun kaulinan barudak babarengan. Di dieu aya teks deskripsi congkak, mangga ku hidep di aos, mangga ku hidep dipelajari, ditingal, supados engke hidep tiasa ngerjakeun soal anu bade dipasihan. Nah, ieu masih lanjutan bacaan deskripsi anu tadinya. Pamikirang jelas, engke Bumila lampirkeun bacaanana di lanjutan saatos ieu. Saatos hidep maca soal deskripsi tadi, engke hidep dipasihan tugas 5 soal, mangga dikerjakeun di buku tugas, tiasa diserat deui soalna atanapi bade jawabanna hungkul teu sawios-wios. Engke pamitugasna atos rengse, mangga difoto sing jelas, difoto sing sae nganggo kamera timestamp kamera free, lalu atau kemudian atanapi salajengna kintun ka guru sewang-sewang. Hapunten bilih aya kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.